Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam interaksi, salam kenal, salam kreator-kreator nu aya di Majalengka maupun anu di luar kota. Alhamdulillah bade ngiringan audisi namanya cenah di Kampung Sae Pakuan. Salam lah ka Bapak urang Bupati Tayagan Jalan Pahlawan geus teu birek deui, geus aya ti baheulana geus terkenal. Alhamdulillah. Dekat tingari guys, warungna. Warung naon itu? Nangka itu. Mana katingali nangka naik itu dah. Geuning aya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, geningan salam heula. Salam heula Pak. Pak punten na. Ide sareng. Ye teh sareng Maompong. Oh, maompong teh berarti lamun cek Sundana mah roheng. Marolok. Berarti kapungkurna akibat seurting ka emam naon bi? Momoy. Permen. Oh, sok sering momay-momay. Heuh syukur da. Urang can teu momay-momay mah heueuh sarua jeung terapi eta teh momay-momay teh dainan. Ye sareng saya. Ning Rita mending euy Pak. Geuning gelisna kawanti-wanti endahna kambina-bina luar biasa geuning ki cepot biasa jengga. Jai sahabat tepang jeung Ning Rita berarti dia teh icalan. Oh, dia teh icalanan donat. Aduh pasakan ye. Bubur kacang maninggal bubur kacangna. Mantep. Moal da si cepot ketuman papalidan baheulana cara nyemplung. Syukur. Berarti bener dia teh audisi dia teh. Aya Si cepot ke bade ngiringan. Oh, bade ngiringan Tapi teh aya partner na teh euy. Oh, iya jeung maompong teh. Bibi Wios. Wios jeung Diajakan sareng si Asa enggak? Siapi? Syukur bi, tak abdi memeh ngonten urang tuang heula. Daya jeung beunteur. Beunteur. Tah jantung hati. Jantung cinta kan. Oer cenah jadi gitu. Iya, sorry mah mereka kembali. Alias genjer. Cuang ngomadawian urang sugan menangnya bi. Ya, amin. Kami bisa healing ngopi, bisa beren jeung ka anak jeung ka dulur tos sakitu bae. Si Akang alhamdulillah tuh kan. Jauh-jauh di Pakiduran teh kan. Hoyong heueuh pasakan di dieu saurna mah luar biasa. Mirasa nikmat raos dituangna. Ampun. Da istrina teh saurna teh mika cinta pasakan di dieu teh kan. Warung nangka geuning kan, aya warung nangka teh ada. Lamun urang Cina mah di maman dasak awet ngora pararanyang umur nyamoga kampung sae ge Pakuan sing pararanyang umur sing salehat. Aduh ampun. Alhamdulillah regreg aya urang teh geus nyaros kieu mah dah ampun Gusti. Aduh si Akang ye nuju ye icalan ieu nya Kang. Nada cuang ki Kang. Sing icalana sing kabayaknya Kangnya. Ya bedug teu geus balik we nya berarti nguriling ting karunya capek didoakeun ku si Asa Jingga. Sing kabeak dagangannya Kang nya. Teh Asa Jinggana erekin konten heula sakedap. Aduh. Ayeuna cenah saurna aya nu nuju keur ngalotek. Si Asa Jingga ge euy. Kabita hayang lotek ye. Aduh alhamdulillah geuningan. Ye lotek na menikot kalekoh kieu geuning kan. Lotek bibi, ambun. Ketinggal lotek teh kan lamun zaman baheula mah sepuh kapukur mah niresepkeun pisan kana lotek. Duka budak ngora nu ayeuna mah bisa kahitung jarang. Lumatak ge nu meser ge lain budak ngora ayeuna, budak ngora anu kapungkur. Tah ieu bibi dah. Tuh sareng carogena Bapak Kumis anjeunna nyu ngopi. Syukur bibi mani. Bibi teh alhamdulillah geuning tos lami bari teh jalan lotek teh bi. Lami Tos lami tos kapeser naon bi ladang lotek teh.
orang kepeser. Syukur yang sa peser segalahan teh mah da ladang lotek ay perusahaan lotek na 100 tempat memelancar beunga Amin. urang tinggal ngacaprak seueur pesenannya bi lotek nu bi Seueur tuh aduh karek ningali ditangkilan mah neunah jiga teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah geuningan si Astra jingga teh ayeuna teh nuju di Jalan Pahlawan anu geus kakoncara ka mana-mana. Tuh katingali wargi-wargi Jalan Pahlawan meni raresik meni lurus jalanagan. Tah kan ningali Kang Payung namanya aduh indah. Menikot ka lukisanna mani sae gitu kan cuang ngaliput heula curang ngeplog cuang kalebet heula ngiring ye ngiring ningalian. Wedi tuh kan Kang Payung jadi mayungan cenah tinu panas tinu hujan. Mata kurang dia mah teu kahujanan teu kapanasan. Tuh katingali warna-warni sapertos pelangi. Payungna ye nu koneng. Aduh sampurasun. Alhamdulillah. Isuk-isuk hudang sare hayang ngopi ngodok saku kere inget boga duit mentaka pamacikan siun dicarekan Punten bi Mangga. ngiring ngaganggu sakedap ngara repot bi. Jadi sia jingga teh aya aya beja cenah di kampung saya Pakuan teh tempatnya teh raresik endah kacida sepertos pelangi cenanya Wah, hebat ya. pas dibuktikan teh ku si Bidadari aya. pas Ya dibuk bidadari dah kakek. eta Langsung di dia. ya teh punten sareng saja nangan teh Orang mah ompong. oh maompong sae ai masih gato sia-sia jingga huntu teh keluar. Mau ompong bang? Ada ompong? Arompong wios arompong tapi punten nek turas taros beli Mangga. tikena kudu mana hapunten nyebi alhamdulillah berarti itentos dibuka das diresmikan Oh, Bapak urang, Bapak Bupati Haji Eman, aduh alhamdulillahnya berarti geus resmi ieu nya geus aya catatanna Aya catatan. sama Jalengka mah geus viral. Sohor viral ya. Geus terkenal kemana-mana. Beren seueur muda-mudi balawiri tamu jauh tamu caket. Seueur ka dieu nya. Ngalalongok mun hoyong terangnya. Aduh, itu sampai ka ngulon. Sampai ka kulon, Oh. Langsung ka ditu. Dangke asa jingga anter ku bibi ngulon. Oh, baik silakan. Ke gampang buruh nama kulotek. Aya lotek di payun jeung si kopi. Aya, saya aya. Mantep bi. Nah, oke so aya. Oh iya nya. Aya. Berarti bibi Kuneng gorengan. oh komplit. Komplit. Berarti bubur kacang. Bubur kacang aya. Segala teu aya komplit berarti matak balawiri budak
mampir ka dinya teh geus moal kalaparan. Moal ah. Tadi teh tempatna itu kantor. Kantor itu kantor kantor. Oh, kantor ya guys. Kok ya. Itu kantor sahur nama namina teh besok Senin. Ya. Besok Senin teh alhamdulillah kiwari nyata geus ngabukti geus ngahiji nya jeung warga-warga jeung rakyat ye kampung saya alhamdulillah gotong royong ya bi. Gotong royong gotong ya gotong. Bareng bibi geus digotong meureun. Oh bibi ge gotong pingsan. Itu kantor saya lagi podcast meureun teh nya. Ya mohon. Tapi ini jalan teu can darongkap gitu. Canda kegiatan ya. Oh, kegiatan di mana di Majalengka langkung saya. Ke mampir si Aisyah Jingga ka juga Kabupaten Majalengka manawian diterima. Itu kantornya kan menuju utara jalan mina bi. Syukur bilah. Tuh dah. Ayo mereka ditu ah. Yo tuh ketinggalan kan. Mantep kan. Ayo bi jalan-jalan. Jalan serangkan Epok. Ini kan endah kacida. Alhamdulillah warga-wargana nyempetkeun maksakeun ngiring ngabantes jalan Gang Payung ditata sangkan itu. Pak, punten Pak. Dicepot ngalangkung Pak. Itu si Bapak nuju ye keur ngomeh HP-nya Pak nya. Hitung hiburan. Nepangkeun si Aisyah Jingga Pak. Resepkeun Pak ye ngontrol ka Gang Payung. Seueur kaistimewaanna, seueur luar biasana ye Gang Payung luar biasa. Anu natana mugi-mugi heueuh sing sarehat nih Pak. Mana pot teh? Pot teh alhamdulillah di Kota Manggu caket Pak. Inop ngalih ka Kota Manggu di Bandung teh. Tapi aya kabar jenis Allah teh yang mampir ke kampung saya Pakuan. Alhamdulillah tas dibuktikan cang cepot silaturahmi nganjang ka dieu teh alhamdulillah katinggalin temen ieu. Wow. Kita Pakuan Majalengka. Oh Majalengka langkung saya nya banyak. Terus Pak abdi bade ka dieu sakedapnya Pak. Ke urah. Nuhun Pak, aduh Bapak sing sehat Pak. Kayak urang nembang uihna lah. Tuh katingali kan. Mantep. Lukisan kalian tuh murang kali masa depan ke kaharepna kurumang kali diurusna itu ya. Tuh ketinggali mantep itu parat tapi kali itu bios teka juga bisi pilih bapan Cilugang Gang Payung terus Gang Nondai bi Gang Sawo Gang Masjid alhamdulillah nami-namina anu aduh gampang diingat ku urang sadayanya bi nya. Eta bibi tarang lamun kulimis bi. Aduh, kita mikiran reflection teu payu. Udah diajak ku aing ka dieu. Jadi milu kasih alam September ya. Eta bibi ampun. Puji mah huntu ompong tarang herang awak pegang. Kasih amangan hiji. Tapi diranengkeun ku aing udah hampir mirip kita sajodoh. Ampun Gusti. Tuh ya bibi. Jadi sakana ka dieu sok ngalabe ngalaku ngalabe. Punten jo seueur rahayat Neng hapunten Neng ngiring ngiring silaturahmi ngiring ngalangkung ya sok Neng aduh resep euy resep sok bebe dipayan be aing digandong ku bebe aduh mending ngaleper si Aisyah Jingga mending ngaleper ti balik di Majalu di ketemu ampun Gusti berem banget kada cirina si Aisyah Jingga mah kudu banget berem alah bi punten nepangkeun bi nepangkeun bibi alhamdulillah syukur bi urang teh nepangkeun heula ke aduh chef chef tuh daya chef bener dah silakan Edi bener bi nepangkeun si cepot alhamdulillah bi resep bi di Gang Payung teh jadi mayungan urang tinu kapanasan tinu ka hujanan bener bisaan sepuh kapungkur karuhun baheula mah duh ampun Gusti teu sia-sia geuning aya nganjang tuh bibi bada sok bi ke papendak deui urang sing sareat heula wararas heula tuh aduh bi geus sakit batu asa panjang pisan we
Jauh teko tik capek ya. Capek. Baru bibi aing capek. Lah di warung nangka. Bi. Rotek-rotek ompongnya, Po. Kayak bibi kuing diusapan dulu nak. Ampun Gusti. Mari kukurayan bulu. Nah, ini tiung kuno bareng-bareng. Aduh, bibi ngimpi naon, bapendak abdi. Syukur bi kajen. Nama karang serpat-serpat. Karanya. Tara akhirnya. Bu, mangga di kantornya banyak. Keun hapunten tuh alhamdulillah jadi ketinggalan teh pemandangan teh raresik, adem ayam, tentrem. Terus capek aduh Pak, tos sakieu bae dah. Kayak papendak deui Pak. Kenjing deui jali mana teh arai nuju Baroboken kitu. Tah nuju ieu mun Pak nah Daramel. Tos alhamdulillah sakege cekap tiasa nganjang geus aya pembuktianna tiasa amprok jeung bibi. Mugi bibina kaharepna sing sehat, sing viral, sing panjang umur. Sing loba duitna macam mana bae. Bawain kurang wae, Po. Duitna mah bisik di pejabat. Di sabe di dunungan. Di ngaliwat. Aduh. Disangka bios meningeunah kieu ye alam. Apa tuh? Aja. Ya Akang saurnah yang dipoto heula euy. Tangan. Mantap. Aduh. Mugi dan aya mau secepot ngaliput kieu mah Pak candayanya. Alhamdulillah ini kan. Tuh ayeuna urang keluar deui. Alhamdulillah bi. Menahan bi lah. Cua ngopi heula. Payung teh pesen di mana di luar negeri itu. Aduh, capeun. Tuh. Jalannya kan. Tuh. Bos manuk aya itu. Aduh, guys. Alhamdulillah nya Kang ya. Punten nepangkeun ye Akang jeung Eteh icalan ieu. Dari teh Kang. Icalan naon? Ye na eta chicken. Chicken sing KCF Kang, sing beak. Sing laris manis. Ame artosnya tiasa meser ieu mobil. Jeung sawah entong nyandung deui mah endangnya. Kang, alok duit nyandung. Tah sakitu bae punten Kang ngiring ganggunya. Aduh. Geningan euy kan Pak Kumis keur ngajul gedang. Ngajul gedang. Ngajul nangka lain ngajul gedang. Ieu si Asa Jingga. Warga baraya rek ngadon lain nangka na ngadon siki na anu maruragna teh. Bomo siki Pak Kumis marurag geningan. Aduh, benang Pak. Pak. Daya isi-isina. Kedua anak pamajikana. Tinunggora. Nu hiji bari beuntan, hiji bari peureum meureun. Rubak-rabak nu penting mah aya guha siluman cenah. Tah katingali Tinunggora pisan dagang daging ayam. tah tuh amak-amak deng dituar cangkalna ieu ku Pak Kumis. Bisa jadi. Bisa. Ayeuna mah tos Pak Kumis kitu bae lah ampun teh.